ngitung diri omean awak urang teh aya naon kagorengan dina diri urang teh mun bisa mah ibu teh dicatetkeun gaduh buku catatan bisi ibu teh aya nu ngahina urang teh cerewet nomor 1 cerewet urang teh belikan nomor 2 belikan nomor 3 urang teh gede hulu tulisan gede hulu nomor 4 urang teh koret koret nomor 4 urang teh epes meer terus tepikeun ka 30 kagorengan urang teh di jalan teh aya nu ngahina ka urang teh hei pedit tong nyeri hate buka catatan bener urang teh pedit yuk aya urang teh koret bener cek batur koret teh aya urang teh gini nah urang teh lamun ku batur digorengkeun urang teh nampi sabab urang teh apal kan kagorengan diri si cerewet eta teh si ibu anu mah panteungeunna disebut cerewet si gede hulu si ibu anu na urang teh raos sebut gede hulu padahal urang teh gede hulu oh bener tah hasibu ampusakum teh kagorengan diri teh catatkeun teh bener nya urang teh kitu kalakuan urang teh geuningan teh tah eta jadi jalmi saleh teh kudu ngahisab diri heula muhasabah teh dirinya hasibu ampusakum qabla an tuhasab hisab hitung diri kalemahan diri naon kalemahan diri teh urang umumna jalmi mah sok gampang nurutkeun kana hawa teh